erek divaksin terjadi malah nyangsut di Pondok Durian jeung nasi liwet Sinapel Titin Heri Blok Sinapel Desa Ujung Berung Sindang Wangi Majalengka di dieu lur tah. Halo Pan, di mana kita Pan? Pohon duren. Pohon duren. Ya, di duren. Duren mana sih? Duren. Udah tuhnya. Megang. Nah, duren. Makan. Duren mana? Kacamata. Sinapel. Ya. Siapel. Majalengka. Yang kalek. Maja. Leka. Kenang dari di sini. Enak betah. Betah. Ada apa aja sih di sini? Aman. Taman. Ada apa lagi? Duren. Ada apa lagi? Es tadi es. Tim. Ada es krim juga. Bobo. Kalau patungnya ada nggak? Ada. Ih, Patung. patung apa itu? Duren. Bisa foto-foto ya? Dede. Bisa. Dede mau difoto? Dan kalau deket. Mau nggak? Ya nantinya. Happy. Aduh. Tuh, Tahun Mbak. enakannya deh. Israel. Yalah enak banget sama Israel. Tah kieu lalakonna teh lur. Isuk-isuk geus aya nu nyamper ka imah ari kuring teh gogoleran keneh di imah teh nya. Cenah mah manehna ngajak divaksin, tah eta tetangga. Gigireun imah ari gawena manehna di perhutani kitu. Rek ini terada melid geus balik deui bae manehna teh. Bari ngabibitaan cenah rek jadi teu jadi divaksin pokona urang minit ka duren cenah. Tah rada sumanget kuring teh ari ngadenge info kitu mah kitunya. Tah caturkeun lur ini teh ka ditu ka kacamatannya tiluan ka 4 budak gitu. Ai datang ka kacamatan teh tuluy tatanya ka bapak polisi nu aya di dinya ngajaga tetela cenah nu divaksin teh eta nu ngarumpulkeun nu dihususkeun keur nu divaksin nu kadua pan kuring mah acan nu vaksin nu kahiji oge da teu kaburu di sakola harita teh nya tuluy deui indit ka lokasi nu lain kitu di blok pabrik tah di Pleret sarua di wae di dinya komo leuwih pinuh patugasna ge leuwih loba kitu mahiji jeung masyarakat jeung anu garawe di pabrik eta geus teu narima pendaftarannya. Lur bet asa aya hate kadua bungah gitu da poe ieu terjadi disuntik tah gitu. Malah meureunnan ngarasa inget kana janjina eta tetangga teh ya. Tuluy ngajak ka Sinapel ini tah kadinya ka Pondok Durian jeung nasi liwet Sinapel Titin Heri di Ujung Berung Sindang Wangi Majalengka. Didinya tah tempat nama kaitung sederhana didinya teh nya. Tapi aya sababaraha hiji gazebo anu naonnya tuh katingali pan tempat parkirna oge laluasa gazebona aya sababriji aya tempat pangulinan keur budak oge didinya teh gitu. Tapi nu leuwih naonnya aya oge naon gerabah karajinan nu bisa dibeli didinya gitunya. Hargana kahitung kahontal gitu. Aya oge nu resep nyamel mah eta Lihat-lihat ini deh. naonnya eta teh coet nya didinya dijual tah coet jeung mutuna. Laju aya naon deui didinya teh. Loba palawarginya anu jadi ciri khasna pisannya eta. Ini tempat Naon eta teh? Sok.
duren teh akhirnya durian eta di blog Sinapel Ujung Berung Sindangwangi Majalengka anu kira-kira lamun di kota Cirebon mah sajam lah perjalanannya eta teh aduh ngeunah pisan legit dagingna teh kanal warnana mirip mantega mun ditingali matak kauruyeun boga ciri khas rasa anu beda cenah cek anu resep kana durian mah jeung durian atanapi duren nu liana hargana kisaran 50 nepi ka 150 sagendulna teh palawargi nu paling genahna di mah lamun palawargi kabeneran kulawarga area nya didinya